warahmatullahi wabarakatuh. Tempangkeun wasta abdi Naisa Marfanur Fadilah kelas 11 MIPA 2. Di dieu abdi nu bade macakeun biantara sareng ieu rerencangan abdi. Abdi Jidan Apriansah di kelas 11 MIPA 2. Abdi jadi kameramen. Mung sakieu perkenalan ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Nu Maha Esa. Anu mana masihan hidayah sareng inayahna ka urang sadayana sangkeun tiasa kempel dina acara ieu dina kaayaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Para wargi sakalian nu kusim kuring di pika hormat, dina waktos ieu abdi bade nerangkeun tentang tema pentingna bersyukur. Zaman Covid ieu urang sadayana kedah seueur bersyukur. Wargi-wargi urang balangsa ku sabab Covid. Seueur padamel nu dieureunkeun karena COVID-19 eta. Terus seueur padamel nu dieureunkeun oge seueur pedagang nu daganganna teu payu sareng seueur wargi-wargi urang anu mulih ka nu penciptana ku sabab Covid. Ekonomi hancur sareng deui pendidikan oge kaganggu ku sabab pandemi Covid. Ku sabab eta wargi-wargi sadayana kudu seueur syukuran ka Allah, ku kituna urang sadayana bisa sehat ku sabab Allah. Para wargi sadayana dina musibah ayeuna urang sadayana kudu beuki getol kana ibadah teu kenging dihilapkeun parentahna ameh dijauhkeun dina sagala rupi panyakit sareng balaina. Allah Subhanahu wa taala berfirman dina Quran surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azna rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabul lasyadid. Nu hartosna saenyana lamun anjeun syukuran niscaya bakal ditambah nikmat pikeun anjeun. Tapi lamun aranjeun kufur dina nikmatna maka azab Allah kacida beratna. Sanya tina musibah ieu yen urang teh kudu seueur bersyukur kanu nikmat nu dipasihan ti Gusti Nu Maha Suci. Dina kondisi kumaha wae meunang rezeki nu saalit ge teu nanaon asalkan barokah sareng rezekina halal. Eta jadi barokah teu kenging gaduh hate iri, sirik pedah ningali kahirupan batur saluhureun urang. Sakitu wae anu tiasa kusim kuring didugikeun bilih aya kalepatan atau kecap nu teu matak nyenengkeun manah wargi-wargi sadayana abdi nyuhunkeun dihapunten nu saageng-ageungna mugia urang sadayana aya dina kasayan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sareng kalepatan urang salaku jalmi biasa anu teu luput dina hilap sareng kasalahanna sareng deui ngalakukeun parentahna dina larangan anjeunna kumargi kitu sim kuring ngucapkeun hatur nuhun. Saninten buah saninten dibawa ka parapatan. Hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.